ila muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi kantunawan hajana. Farubbama taqoya eta. Bismillahirrahmanirrahim. Farubbama taqoya, maka terkadang patepung papanggih itu salikin jeung majdubin. Fitorikin di perjalanan. Hada ari ieu teh, hada ari ieu salik. Ai saliku tegasna anu suluk. Eta fi tarokihi dina tarokina itu salik. Minal kholqi ti makhluk ilal kholqi ilal haqi ka Allah. Wa hadza tahari ieu majdub. Ayil majdubu tegasna jalma anu majdub. Eta fi tadallihi dina tadallina itu si majdub. Minal hakiti Allah ilal kholqi ka makhluk. Tadalli teh turun. Parubbama jtama'a terkadang kumpul itu si majdub jeung salikin teh. Itu si salik jeung si majdub. Bitajalil asma'i dina tajalli asma. Awi sifati atawa tajali sifat. Bi ayyakuna kuyan kabuktian saha kullun hiji-hijina min humati itu si majdub jeung si salik eta musyahidan anu musyahadah anu nyaksi nu tajalli li asma'ihi kana pirang-pirang jenengan Allah ta'ala ma'rur Allah. Masalan upamana lakinil majdubu tetapi na arinu majdub idan takola di mana-mana pindah itu si majdub min dalika tina itu musyahid li asma'ihi eta yang takilu pindah si majdub ilal asari kana asar. Wasaliku ari anu suluk eta ila sifati pindahna kana sifat. Wasaliku ari anu suluk eta afdalu lebih utama minal majdubi tibatan majdub. Lil intifai karena ngalap manfaat bihi ka itu salik. Di khilafil majdubi beda deui jeung majdub. Faiza aroda mangka di mana-mana ngarepkeun sallallahu Gusti Allah. Takmilah halihi kana nyampurnakeun tingkahna itu si majdub. Ashahu mangka ngawaraskeun Allahu ka itu majdub. Wa kullun jeung ari sakabehna
wa kullun jeung ari hiji-hijina bisa mufrad bisa jamak. Min ilmi saliki te ilmu anu suluk wal majdubi jeung ilmu jalma nu majdub eta wahbiun bangsa paparin, daukiyun bangsa rasa, bangsa daukiyah. Ini logatan rasa bisika surang ngasaan gula amis lain. Daukiyah mah paningali hate nucaan kunul ilahiyah, daukiyah disebutna. Lain rasaan. Karasa ku aing sia teu eta teu bener. Lain kitu. Sangkaan kan. Wa in kana sanajan kabuktian naon mabda'u ilmil awwali mimitina ilmu salikin eta istidlalian ilmu istidlali ilmu bangsa dalil kama seperti perkara yu'khodu dicandak itu min qolihi tina dawuhan musannif biwujudi asarihi lapad biwujudi asarihi kalawan ayatna tapak damal Allah ilaih pal majdubu mangka ari anu majdub madama salagi langgeng pijat bihi dina majdub lasi majdub eta la yasluhu teu pantes teu maslahat itu si majdub lil masihoti kana diguruan teu bisa jadi guru majdub itu li adami mururihi karana untuk ngaliwatna itu si majdub alal makomati ke pirang-pirang makom wa ma'rifatihi jeung karana teu nyahoana itu si majdub bigawa ilin nufusi kana tipu dayana pirang-pirang nafsu wal istigolihi jeung karana katungkulna si majdub bihalihi kutingkahna itu si majdub an hali guerihi jauh tina katungkul ku tingkah lian majdub kama anna salika seperti sanyana nusuluk di dalam yasil di mana-mana can tepi itu si salik ila darajatil musyahadati karena darajat musyahadah wa tajalli jeung kana darajat tajalli talayasluhu temaslahat lil masihoti talayasluhu temaslahat itu si salik lil masihoti karena dijadikan guru temaslahat di guruan wa inna ma yasluhu pastiran maslahat laha karena itu masihah lu maslahat dijadikan guru sahaman jalma jamaah ngumpulkeun itu siman bainahuma antara itu suluk jeung jadbu sawaun taqaddama sarwa baiti wala naun suluku sulukna si jalma anjad bihi tina majdubna itu si jalma obil aksi atawa kalawan sabalikna kagok tulikeun nepi kana hikmah deui moal dahar lin bae lah ingat kena bubar wako dia murut terkadang ngaliwat sa'al majdubu jalman majdub alal makomati karena pirang-pirang makom bisyuratin kalawan gancang liwat makomna ngan gancang kos tumpak mobil cepat liwat ka Ciawi ngan teu inget di Ciawi sabab gancang wa ya'rifu jeung terkadang nyahoreun itu si majdub gowa ilin nufusi kana pirang-pirang tipu dayana pirang-pirang nafsu kadalika eta nya kitu deui surah gancang apal
tipu daya nafsu ge, tapi gancang. Jadi seperti paham. Fayasluhu maka maslahat itu si majlub lil masyikhati karena dijadikan guru. Ma'ajad bihi sarta majlubna itu si majlub. Lakin hada tetapi na ari ieu kajadian teh tetapi ba'dil majadibi dina sawarena pirang-pirang jalma anu majlub. Ka Sayyid Ahmad Al-Badawi seperti Sayyid Ahmad Al-Badawi nafa'ana muga ngamanfaatkeun insyaallah Gusti Allah bika itu Sayyid Ahmad Al-Badawi la pikulli majrubin henteu dina sakur-sakur anu majrub. Hikmah ka 241 layu lamu qadaru anwaril qulub. Sakitu lo bakal dibahas. Neraskeun karena hikmah anu ka 240 keneh. Rasna kemari panjangnya ya. Jadi takun ahli Allah nu harareba aya anu salik, aya anu majdu. Beda-beda. Adi salikin mah ti makhluk ka Allah, adi majlubin mah ti Allah ka makhluk. Tapi salikin dia balik deui ka makhluk, dina nyata nama. Naik deui ka Allah. Lamun geus bangun tadi ti Allah balik deui ka makhluk, eta makom hadiatul jam'i wal farqi. Bisa naik deui ka Allah deui, pana deui, majlub deui. Tah naik nu kadua eta lain taroki, tadani disebutnya. Mata taroki perjalanan spiritual kekasih Allah waliullah tilu taroki tadali tadani. Tak ayeuna rek caritakeun tingkahna anu majlub ya. Farubbamal taqola. Terkadang patepung itu si salik jeung majlub. Awas. Salikin menambah makom yakin musalapan. Makom tobat, sobar, syukur, ridho. Tapi ka makom mahabbah. Eta makom salikin. Ari makom majlubin jalma anu tajalli ka Allah bari teu inget kana dirina nu teu sadar rohanina nalika tarokina. Eta majlubin. Eta kun nur muwajjah. Nur jemputan langsung datang warid waslah maka bolehnya balik ke Allah sakilat lebih teringat di jalan. Namun ke Jakarta hitung-hitung ke Jakarta sare kayak di mutawidnya tahu saya juga sepi ke Jakarta ngolapalan Bandung itu ingat tak seperti itu perjalanan ya mau di Allah langsung majlub. Majlub ge beda-beda. Aya nu majlubna seumur sekali, tapi lumayan daripada muntah. Seumur sekali majlub aya. Aya anu rada sering majlubna aya. Aya anu majlub satu lina majlub aya. Eta mah di dunia nepi ka akhirat majlub. Qasul qarni. Di dunia majlub, lebih ke akhirat majlub itu. Mata Qasul qarni begitu ngadana anu sing kocak melilir majlubna. Sohwi geus di akhirat. Jalma keur dihisab antara kolot jeung anakna, pamimpin jeung rakyatna. Nah, keur dihisab jalma anu sing kocak sing deurenge. Nanyakeun ka malaikat. Malaikat, naon carita teh? Keur dihisab. Jelema di mahsyar. Ari uing lah maut. Teu karasakeun maut. Maka nu disebut jam pepae teh maju. Hayang ulah nyeri maut. Maju bukan maut. Mata pas rek maut betul zikir nepi ka majlub. Teu ingat maut, ingat di barja. Malah keur ditanya man rebuka. Eta malaikat bisa nanya teu? Teu majlub. Hayang tanyaeun.
Teringetan, Waisul Qarni ditanya ke malaikat Munkar Nakir. Anu nyata wis di surga. Iraha wing maut. No, ingat-ingat di surga. Ngas geus maut ente teh Waisul Qarni dikira ke surga. Mau ke surga. Surga anu segala hayang aya gedung-gedung bidadari, wah keanehan. Anu teu pernah dihayalkeun ku hate. Sabab contohna kahebatanana. Mureun, kunaon make embung raruji teh ke surga. Raragat nyebuteun. Geus urang kita sare di WC. Namun aing sarekeun kieu raragat. Mungan ke surga. Ari mau ke surga mana ke mana? Ti Allah ya timalan. Tempat Waisul Qarni di mawatinul kasih. Jalma-jalma kekasih Allah nu marajub ma surga nalin surga eta mawatinul kasih aya. Khusus tempat-tempat anu marajub dina musyahadah ka Allah. Tah urang surga teh osok arulin ka dinya. Ngan ukuran ulina terus hayang ulin datang henteu aya aturan. Aya ukuranana, kan aya kelisana itu mangke mah. Hitung-hitung cetakan foto. Kelisana ayeuna. Dina sabaraha kali majdubna? Sekali. Kan sandiri. Jadi mawatinul kasih teh tempatnya sidat Allah. Eta nikmat surga nu paling nikmat teh. Anu 400 anu nyaksi sidat Allah 400 tahun asa keur nyaksi kene saking nikmatna nyaksi sidat Allah. 400 tahun asa kene. Urang ada sate ngeunah. Karasa dua poe henteu. Loh teh geus poho. Teu sabaraha ieu mata. Eta. Matak jalma-jalma nu musyahadah kana nurdat Allah menganggap salianti Allah teu anu penting, sabab geus ngasaan nikmat nu paling hebatna eta. Namun majdubna rada sering di dunia, rada sering di dieu. Waisul Qarni mah kulantaran majdub di dunia nepi ka akhirat, cicing di ditu di mati lokasi. Nyaksi ka maut ka nurdat Allah mah wah robah salira lagi robah jangan. Mono goreng jadi kaset. Robah kayak anak. Sabaraha robana lain 2 tikal 70 kali 73 lain sekali nempodat Allah robana kayan. Mentak mono goreng patut di surga meueuh. Mentak batur mah nempo kana hakikatna rupana eta jalma. Mana hakikat rupa rohanina rupa na jalma engke di surga mah. Wah, ieu hebatna ya. Rupa kasep di dunia, geulis di dunia. Aya rohanina mahjub mah. Kawasata rupana, lawan rupa jalma. Anjing, babi. Nu matak malaikat nyiksa jalma di neraka teu teu karunya. Kurang lamun nempo rupa bapak disiksa. Watirna langsung. Nah, urang surga nempo bapakna disiksa seserian. Cik cenajang menta. Ya teh, cek urang neraka. Cik cenah menta Allah ngaharamkeun kadaran surga didahar ku ahli neraka. Padahal bapana nu menta. Ngatak jalma nu maju hudang ti kubur anu rupa jalma kami ya rupa sato. Jadi dunia ge lakuna kawa sato. Ari sato beda-beda, anu anjing, anu monyet, anu babi banyak. Nah di kadal ucing sato. Beda-beda rupa jalma sirahna aku rupana beda-beda. Karena naon? Beda-beda rohanina menjadi pamimpin dari kahirup. Aya anu roh kajiman, aya anu roh kamanusiaan, aya anu roh kamalikatan. Lamun menjadi pemimpin roh kajinan, numpakan roh sato, maka lakuna manusia di dunia kalau sato. Tergantung adatnya. Ari babi naon cing? Adatna anjing.
Aya ciri-cirina anjing mah maling, tukang maling mungkin di udah dikubur kawas anjing. Jalma rakus hubud dunia hirsu mungkin udah dikubur kawas mana gitu. Jalma anu tarapugu awalena ka mana daek naon disebut macam kumpul kebo. Eta kumpul kebo mungkin udah dikubur kawas babi. Ari babi sok pugu ka majikan tara jeung satuluina lah dibeja lah disebutan deui ketir ngadengeun. Aduh aing udang jadi jelema gitu udang ti kubur. Ya setong panjang teh ngadongeng mah eta atuh dongeng nu encan. Aya percaya nu teu gitu. Tapi kun geus maot mah nu ngaji Jamil Mukni ngaji hikam geus karasa we. Kan geus anu maot ti heula deui. Kasih kanyawanan bener salahna. Datang ka kubur man buka untung aing ngaji Jamil Mukni. Nah mah teh cik ajengan. Tiap lempang ge aing nekadkeun di suku lempang ku Allah, dilempangkeun, hirup dihirupkeun ku Allah, pinter dipinterkeun ku Allah, gerak digerakkeun ku Allah. Matak ditanya man rebuka teh hese. Boro-boro ayeuna geus dikubur aing geus ulun jasadan. Geus teu nyerep dina jasad. Nah jasad kana ge teu kahijab ku akal jasad. Mana akal netiko. Teu kahijab. Sanajan di dunia kene suku lempang digerakkeun ku Allah. Engke dikubur ditanya man rebuka Allahu Rabbi. Ari kitu mah di dunia aing bisa lempang, pinter aing, kuat nu aing. Datang ka kubur mah bisa ngajawab. Allahu Rabbi. Matak ayeuna nu geus wawuh ka Allah, mana matak kudu wawuh ka Allah teh. Dan lu ditanyakeun panggalana man rebuka le? Ditanya maca Quran lain teh? Ditanya salat lain teh? Ditanya pangeran heula. Dari geus tanya pangeran mah salatna mah bener kabeh. Matak malaikat mah nanya deui, jebur disiksa. Ari geus man rebuka teh bisa ngajawab mah atuh ditanya mah imam muka o nabi muka. Mah bener katanya. Kali jegur disiksa. Lamun ditanya man rebuka Allahu Rabbi, kakara diperhitungkan salatna, salat abidin atau salat arifin atau salat salikin, kakara dihitung. Hari nu bis ditanya man rebuka teu ngajawab mah. Karena negeri itu. Hari nu sekolah bener mah sampean diperhitungkan yang nilainya seberapa. Hitungkeun. Hari anu geus asup daftar ti sakola mah teu kudu diitung, coret geus. Begitu mah. Tah eta anu majlub lebih ke akhirat aya. Tah terkadang patepung salikin jeung majlubin cik di dia ya. Patepung di mana? Di Jabarut patepungna. Ya, perjalanan ti makhluk ka hadrat Allah teh ti dunia inkisab ka malakut tajalli kan asal sifat ka Jabarut ti Jabarut nanti rofrok mustawan ku bakosen aw adna nepi ka tajallidat ta eta usul taroki ngaranna ari majdubin geus di hadrat Allah tajalli ka Allah langsung teu apal perjalanan aya nur muwajjahah ari taroki mah nur tawajuh. Datang nur tina sabab berangan nafsu, salat hoream tapi ngalawan nafsu datang caang. Waridul intiba, waridul iqbal. Anu mujahadah. Datang nur dikumpulkan lempang menuju Allah. Ari majdubin mah wah eta mah langsung datang nur ilhaq kana hatena, langsung tajalli ka Allah. Apal perjalanan malakut Jabarut Rob saban teh apa? Saking cepat nak baliknya ke Allah. Saking cepat. Dan terkadang salikin jeung majdubin papangi di mana di Jabarut. Ari salikin keur naik, majdubin keur turun. Papangi dina tajalli asma. Tuh, pas urang rek ka Jakarta, batur balik ke Jakarta, papangi di Bandung. Bisa jadi bisa.
Eta keur tajali asma, sia keur tajali asma. Ngan beda nu tajali asma teh. Ieu mah keur mudun, itu keur naon? Itu salikin, ieu majdubin. Beda. Salikin mah kakara dia tajali asma ge geus bisa nuduhkeun. Nuduhkeun naon? Nuduhkeun papalihanana sabab salikin mah. Lawan lieu urang karasa urang ge. Cepet lawan. Peter pindah tina asar afal kana afal jeung sifat 70 tahun can pindah. Salat, ngaji, salat, zikir, amal soleh, hate anggar ini. Karaya. Ngesod di akhirat aya ngesod lempang, kudang ti kubur. Aya ngesod da. Ngesod. Setik-setik mimitina resep kana sirup. Lila-lila lain resep kana sirup. Dina anu tadina mimika hubud dunya di perangan nafsuna. Sabab di hubud dunya teh eta teh imamna nafsu. Lamun jalma hubud dunya hatena dipimpin ku nafsu, maka hirupna nuturkeun nafsu hubud dunya. Engke teh hubuna leungit sakumaha ukuran mujahadah. Nah salat teh tara mujahadah sakepeung mah diantep ulin ka mana-mana ge. Kulantaran dina saeutikna aya mujahadah datang nur lila-lila salatna jadi dimujahadahan mun ka sawah dibalikeun deui hatena. Asal resep kana dunya ieu mah jadi henteu naon butuh. Ari butuh mah beda jeung resep. Ari resep mah geus boga tuluy dikumpulkeun. Jeung hoream pisah resep mah. Ari butuh mah beda, lamun geus butuh geus seureun. Lamun geus nepi butuh abi 3, neangan 3, sok neangan deui terus. Ara. Geus seperti 3 tidinya. Butuhna, aya nu butuh. Engke man ditina butuh ge, eureun deui lain butuh. Lain butuh karena dunia, tapi butuh karena manfaat nu datang ti Allah liwat dunia. Geus beda tah. Jadi lain resep karena dati dunia, tapi resepna karena manfaat. Mata ngudag dunia teh anu berkah. Tadi mah asal dunia we. Al haram nu penting hasil we. Aya nu sok itu le. Tapi anu dipilihan salah yang galana ulah mah berkah. Tayang sing loba ge untungna. Oh. Kulantaran nyaho yang dunia itu bisa bermanfaat, da ukur sakadar tempat dohir manfaat itu datang di Allah. Maka leungit perhatian kana dunia atau lamun kitu mah saya ka Allah butuhna disebutna ittiror. Oh, ittiror. Namun ke ittiror banget butuh ke Allah, terbutuh ke selain Allah, lain sana yang bisa bermanfaat Allah, yang bisa nolak mendarat Allah, makhluk itu bisa naon, itu bukan naon. Enggak semua bisa ditekadkan gitu. Ate mau condong kalian Allah. Mahabana ke Allah, butuhna ke Allah, ngarandena ke Allah. Sababna geus marifat ke Allah. Nyaho ke Allah. Mata anu bakal jadi waliullah teh murid sodik, guru mursyid nu hatena disimpenan ittiror ku Allah. Eta calon waliullah na. Bising jadi santri guru mursyid ge ari ya ittiror mah can jadi calon mahbub. Bisa jadi Firaun atau bisa jadi iblis, bisa jadi setan, bisa. Can kugu jadi mahbub. Cok tuluy gendeuy kitabna bisa teu kaharti ge dituna. Namun teu dijelaskeun kieu mah kapaham. Kumaha papangih teh cenah hada pitarokihi wa hada pitadalihi. Pada mau jamaah pitajalil asma. Terkadang kumpul dina tajali asma. Tajali asma mah teh rohanina di alam jabarut. Can bisa naik ke roprop ke mustawan nu tajali asma mah. Itu keur naik majdubin keur mudun. Papangih tidinya sarua pada tajali asma. Ngan bedana si majdubin mah can ingeteun.
Itu salikin mah geus bisa nuduhkeun nepi ka jabarut ya lamun hayang bisa inkisab lamun hayang inkisab kudu kieu teu sadar manehna ngalewati jalan apa apal naon gowa ilmun nufus apal nanti apal pirang-pirang makom muhadharah mukasyafah muayana musyahadah nepi ka musyahadah kana sifatnya apal liwat muhadharah mukasyafah maka bisa nerangkan ya mun anjeun yang nepi ka ahlul waslah kudu muhadharah heula geus muhadharah mukasyafah geus mukasyafah jadi ahlul waslah maka ya ilmuna sangkan muhadharah ya ilmuna sangkan nepi ka mukasyafah ya ilmuna sangkan nepi ka usul tajalli Allah aya ilmun aya bisa disalikin majrubin macan bisa diguruan dan ingat pana ge mah ti makhluk majrubin tak gitu bedana teh bi ayyakuna kullun minhuma musyahidan bi asma'ihi ta'ala masalan kan dibahas dia lakinul majrur idan taqala min dalika yang takilu lil asar wasaliku ila sifat kan bedana lamun tas rek papisah tina tajali asma patepung tadi di dinya ari majrubin mah pindah tina sifate kana asar afal ari salikin mah pindah tina sifate tajali dah lempangna ke mana tas ti jabarut pro mustawan qoba kausen au adna ari majrubin ke mana sifat afal tulinan asar afal ting dicawah mahfud nafsul kulliyah alam misal johar hayuli johar turid jirin dia gitu perjalanan turunnya majrubin kan di mana ta'akul ka makhluk raya di dunia eta tuntung majrubin ingat pak ka makhluk bari tajalli ka Allah jadi muqarrabin oke naik deui ka hadrat Allah tadani ngaranna tadi mana geus balik deui ka hadrat Allah ku perjalanan seperti salikin tadi lalaunan leumpangna bisa diguruan majrubin oge ari geus ngahijikeun parku jeung jamu mah gitu kumatak cek di dia tadi fal majrubu madama fi jadbihi la yasluhu lil masihati nu majrub teu sah diguruan non sababna mal apal darajat liwat mal apal makom non sababna teu karasa liwat makom mal apal tipu dayana nafsu mal jeung katungkul ku tingkah dirina mal mikiran batur majrubin moal seperti salikin kama anna salika ida lam yasil ila darajatil musyahadah wa tajalli la yasulu lil masyikhati li nafsi salikin kan keur lempang ka lo can usul mah teu sa di guruan dina ilmu makrifat jeung dina ilmu tauhid mata lo manu sasar dina ngaji tauhid karena guruna lain guru usul atuh aprak-aprakan pajungut-jungut jeung gunung rek ke Jakarta di Mutawipan ke zaman itu nyaho Jakarta insya Allah ke Sukabumi oh lebih ke Jakarta mah oh itu nyaho mana nih desa di guruan wa innama yasluhu man jama'a bainahuma sawaun taqaddama sukuhu ala jadbihi aw bil aksi pokona mah ari geus nepi ka makom muqarrabin ngahijikeun parku jeung jam'u tah mengumpulkan parku jeung jamu sah di guruan rek suluk heula tuluy majjub rek majjub heula tuluy suluk abil aksi an ayat wa qad yamurrul majjubu alal maqamati bi syur'atin ayat majjubin anu sadar liwat makom ayat majjubin anu terang kana gowa ilun nufus kan tepati jelas sabab gancang lempangna jadi mual sampurna jadi guruna bisa ngaguruan mah kan mual sampurna jadi guruna sebab terang mendetil sedangkan di jalan bodoh perlu mendetil kan jelas penjelasanana pokoknya mah rada nikung ingat perasaan di Malangbong
Padahal lu nikung kan opak lu bahang hungkul kan. Jadi itu pasti jelas lantaran lalayepan di malangkungna. Liwat maliwat sadar masadar kan seperti ehli. Hari orang udang sare sok langsung ehli dah. Sok liur di mana itu cuy. Padahal apa? Malangkung teh ari bismillah sadar di malangkung. Tah perjalanan ka Allah ge jalma anu majdud, anu gancangna bisa jadi guru ngan teu jelas di guruan. Mata kan pasna nu di guruan guru mursyid. Terus definisi guru mursyid nu jikeun parku jeung jam'u man jama'a bainahuma. Geus ingat cirian. Ta eta nu sa di guruan. Bisa ditanyakeun sakumaha wae mendetil. Tipu daya nafsu. Kumaha tipu daya nafsu? Dipun nafsi bi khusati asya'a. Lemahna nafsu ku 5 perkara. Eta teh kumaha suluk kepanggilna. Da urang baca apa? Cara ngalemahkeun nafsu teh kumaha? Dia teh yang salat teh sing bener, salat teh yang khusyuk, tapi hirup nutur-nutur nafsu. Rek bisa moal. Dan justru kekuatan syahwat nafsu menjadi hijab hati itu bisa musyahadah ke Allah. Itu paham orangnya. Tapi lamun geus diterangkeun ku salikin anu geus usul, nu geus nepi kana makom parku jeung jam'u, man jama'a bainahuma eta. Eta mah jelas nanaon ge bisa dicaritakeun. Matak eta mah guru mursyid anu suluk saeutik kitu mah sapertikeun naon? Sapertikeun dokter spesialis. Sapertikeun dokter ahli. Dokter ahli mah assalamualaikum terjol. Lempang kieu mah ginjal ieu masalah. Langsung cukup ditanya heula. Ari guru mursyid geus paham. Budak teu salat gara-gara apal anu jadi sababna naon? Matak aya ditanya istighfar, aya ditanya getol salat budak teh. Nepi ka jadi soleh, aya getol ngaji. Beda-beda, karena beda-beda nu jadi sabab gering. Sakur nu riot dibere bodrek teh ribu. Riot teh pan aya istilah sabab lapar, riot. Penyakit mah riot. Darah tinggi riot. Iya wis bogo, riot na darah tinggi dibere obat pilek. Itu ngajungka. Itu diturunkan darahna. Nah, seperti pembimbing anu geus maher guru mursyid mah. Anu geus biasa ka Malaysia atau ke Arab geus biasa. Kira-kira nyalahan ngebimbing jamaahna mah. Apa? Tidak ingat ke Jakarta apa? Bisa perem ke kieu, nikung kieu mah malangkong apa? Nikung kieu salajar sama nikung lah kakeja kakatu apa? Saking geus biasana ini ka Malaysia jadi pembimbing, banyalah. Tapi geus turun apa? Orang ke Ciawi kosok jalan. Tah rada geus apa? Geus turun tapi sugan di pamoyanan turun, teu apalan jaan itu. Apalon? Murid kieu ya, lu jadi sababna naon? Matak beda-beda. Naonana? Nita amanat. Ki bancang mah, bancang. Iklan mana ke dia? Badai ngaos mama, balak bonteng sih. Geus ketinggalan ieu teh. Syahwat ti nembusna naon? Anu jadi hijabna kana hatena naon? Geus apa guru mursyid mah? Maju sih ieu. Maju teh hitung rieuh. Anu sabab hayang dahar rieuh, anu sabab darah tinggi rieuh, beda-beda mah. Aya anu sabab asam lambung rieuh kana yang disarua. Dokter spesialis mah geus paham. Nempo beungeutna ge, pias ieu mah. Geus apa? Eta nu geus jago mah. Moal dirampa-rampa mah geus apa? Matak ieu mah apa budak teh sababna? Jang cicing we di dieu nya. Ngaji we nu penting mah dengekeun we lah. Da geus katingali. Lamun menekal moal kitab sia teh mah balik. Maksudna lain ahlul kitab. Aing geus teh ngaji ke bujang mah cicing mah diu kupingkeun asal aya we pokona mah. Da geus apa nu jadi sababna? Mahjubna sabab naon? Nu tak murkana Allah ka anjeunna sabab naon? Geus apa? Guru mursyid mah. Guru mursyid mah hakikatna Allah, hatena wukuf di hadrat Allah, tujuanna ka Allah, cicingna di hadrat Allah, hakikatna Allah. Nah guru kudu ka Allah kan? Kun ma'allahi fa illam tastati fa kun ma'aman kana ma'allahi. Da eta.
Namun anjeun teu bisa ngaguru ka Allah, ngaguru ka jalma anu wukuf di Allah, musyahadah ka Allah, tujuanna ka Allah. Fa innahu yusiluka ilaihi. Anjeun ngaguru ka jalma anu wukuf di hadirat Allah, anjeun jadi ahli Allah ke. Maka ibadatul waslah meliwati 3 tahap. Catat itu penting. Karena ulah bingung mereka mana jadi kekasih Allah teh jalan apa panggilan. Ibadatun waslatun meliwati 3 tahap. Lamun bahasa ulama nama la yasduru amalun illa min ba'di salasin. Wa zahir amal waslah kecuali meliwati 3 tahap. Hiji, boga guru mursyid. Hayang bener jalma teu boga guru mursyid jadu mal bener-bener. Di bawah sasar ku guru-guru nu salasar. Hakikatna lamun jalma yang bener Allah teu mere guru mursyid, tenulungan Allah ka maneh hakikatna. Mata aya keterangan malam yakun syekhon fasyatonu syekhuhu. Jalma nu teu boga guru, guruna setan. Lain bae boga guru. Tulikeun bahasana, jalma nu teu boga guru mursyid, guruna setan. Aing ge boga guru, ngan teu mursyid setan keneh. Ulah riweuh. Aya keterangan deui malam yakun bihi maula fasyatonu bihi aula. Aya slogan di ahli-ahli usul. Saya jalma nu teu boga guru mursyid nu ngurus maula. Mapatahan, ngabimbing ilmu, nuntun ilmu, nyontohan ilmu, guru mursyid mah. Dari guru tingkat ukulama ukur mere ilmu wungkul, teu mampu nyontohan, teu mampu ngabantu amal. Guru tingkat ulama ngan ukur mere ilmu jeung nyontohan amal, ngabantu amal teu mampu. Mang istighfaran kan santrina bisa moal mana lagi ke istighfar menuju usul, can usul. Ulama macam usul sebenarnya. Maka geus dikat hukama ta eta arifin, kakara eta guru usul, guru mursyid. Mere ilmu, nyontohan amal, nuntun amal ngabantu amal. Mantap guru mursyid mah lamun istighfaran dosa dirina wungkul, dosa santrina, dosa kabeh di naon? Di istighfaran. Orang mah yang cirikan dosa serangan getara baru yang cirikan doa batur. Saking malasna tobat. Disangka mah ku urang teh papangi teh guru teh keur sarewe batur mah keur ciri istighfaran dosa santrina. Kunaon sieun santri aya nu teu jadi ahli wusul hiji ge di istighfaran dosana. Sabab cek Rasul ad-danbu khirmanur rizki. Dosa halang rizki batin, rusdu, taufik, hidayah. Muntaya hidayah, cadu mau jadi ahli wusul jam. Kahalangan kunaon ku dosa, matak dosa santrina di istighfaran ku guru mursyid. Sabab paham kana pubahayaeun murid. Boga dosa dihampura, memeh menta dihampura ge. Naon sababna mun boga dosa teu dihampura bahaya cilaka murid aing ge. Hiji boga guru mursyid. Sing ingat kan. Jadi hakikat guru mursyid hakikatna guru ka guru mursyid, hakikatna ngaguru ka Allah. Lawan sababna guru mursyid mah bihi lahu. Keur nguruk hatena keur di hadrat Allah, bisa nguruk ditekadkeun ku Allah. Tujuan nguruk ka Allah, di Allah ku Allah ka Allah, mustagrik billah. Berkah kabeh ka Allah, anu teu ka Allahan kabeh. Mata hakikatna ngaguru ka Allah. Maka Imam Al-Haddad Al-Hadrami dina kitab Hikam Al-Haddad anjeunna sasauran, idza wajadtal mursyid tasil ilallah. Di mana anjeun dipanggikeun ku Allah jeung guru mursyid geus nepi we ka Allah. Hakikatna guru mursyid Allah. Jadi bisa diartikan ke guru mursyid nyaeta nuku Allah ya diutus ka abdina nurek jadi kakasih Allah
pikeun ngabimbing taroki jeung sulukna. Urang rek budak can paham lebih ka sekolah. Make motor panganterkeun. Itu zaman nganterkeun. Allah nama guru mursyid dipanggilkan jeung urang. Hakikatna mah pertulungan Allah. Kumaha cek Allah ka guru mursyid, tuntun abdi aing tu nu mahju bayangan usul ka aing. Ku ente tuntun supaya ulah sasab taroki jeung sulukna. Jadi guru mursyid nu ku Allah dipanggilkeun jeung urang, hakikatna hiji jalma nu hebat kakasih Allah, nu diutus ku Allah ka urang pikeun ngabimbing urang nuntun taroki jeung suluk supaya salamet taroki jeung sulukna sehingga jadi ahli usul. Allah tinggal dengan utusan Rasul. Ayo Rasul, guru mursyid warasatul anbiya. Mun zaman Rasul, ku Rasul dituntun para sahabat. Lamun di zaman orang ayeuna guru mursyid nuntun santrina hitung-hitung Rasul keur nuntun ka para sahabat. Matak guru mursyid nu dipanggihkeun jeung urang ieu hiji jalma nu diutus ku Allah keur ngabimbing taroki jeung suluk urang supaya jadi kakasih Allah. Matak lamun nentang ka guru mursyid moal salamet. Cek Allah ku aing dibari jalma keur nungtun sa. Nuntun ka dieu malah ka maneh ka ditu. Salamet mah. Mata kalau jadi dikasih Allah teh murid sodik guru mursyid. Wali murid sodik lu mana? Lu kal mayit. Kal mayit. Tara nentang ka guru nantara. Pas mayit. Hari mayit sok aya nu ngalawan. Ditangkupkeun ku ngamanian, karak sorangan. Murid nu nentang ka guru moal bagja. Moal. Sanajan ilmu beunang tapi barokah lan beunang. Batak jalma husnudon. Artinya husnudon teh moal nentang, ari jalma husnudon nentang moal. Taat jalma husnudon ka guru meunang karomah guru. Mahabbah jeung takdim ka guru meunang inkisah. Husnudon ka guru meunang karomah guru. Matak sanajan jalma pinter nentang ka guru pinter bisa nyaritakeun ilmu guru ngan daokiah dina ilmu moal kahijab budosana. Perlu belajar orang dina masalah bab guru ge. Belaga gabah. Matak panggih jeung guru mah fadol Allah. Misi lu kakalayangan nangan ge. Can dipanggihkeun mah Allah kalah panggih jeung guru sarasab. Tapi nu digampangkeun ku Allah, panggih jeung guru mursyid. Kumaha sabab nama? Rugi dagang aya. Anu sabab tina berehan aya nepi ka guru mursyid. Jadi wali sabab berehan, jadi wali sabab hampuraan, jadi wali sabab loba istighfar. Beda-beda. Aya jalma anu beungar balas berehan ku Allah dibere fadol, papanggih jeung guru mursyid teu kudu susah. Hakikatna manehna tina sabab amal manehna geus datang pitulung Allah. Mana pitulung Allah? Guru nu diutus ka urang, guru mursyid nu diutus ka urang keur nuntun rohani urang taroki jeung suluk ka hadrat Allah sehingga jadi kakasih Allah. Cukup segitu terangkan guru mursyid. Kurang tarik, tarikan deui urang. Geus asa kitu ge cukup. Kenapa ya pinter buka guru teh? Kudu manfaat ilmunan di guru. Kamanfaatan ilmu saukuran kamursidan guru. Lamun sampurna kamursidan guru, sampurna manfaatna eta guru, eta ilmu, sampurna berkahna eta ilmu. Nu mata kadua, tahap kadua meunang ilmu ti guru mursyid. Teu kudu disebut ilmu nafe. Maksudna nu ti guru mursyid, manafe manfaat. Meunang ilmu ti guru mursyid. Ilmu nafe di mana? Di guru mursyid. Fata'allaman lillahi ilman nafi'ah in kunta tatlubul kadarani tala. Baik aji ujang karena Allah
ilmu manfaat menunjang hayang luhur pangkat dunia akhirat hayang luhur derajat dunia akhirat tiangan ilmu manfaat. Ada ilmu manfaat di mana? Di guru mursyid. Mengatak anjeun nah rek salamet atau moal? Nah rek beuki alus hirup atau moal? Jawabanna dengan dua. Hiji tong salah milih guru, kadua tong salah milih babaturan. Sanajan boga guru nu alus, lamun lingkungan goreng jadi goreng jelema mah. Sabab nu budug campur jeung cager, lain anu budug jadi cager, nu cager jadi budug. Nu mata jalma-jalma anu rek jadi kakasih Allah, ku Allah tara dicampurkeun jeung jalma-jalma nu hatena hubud dunya. Mun mah dicampurkeun sabnan timur Allah ge. Namun orang boga domba aya aja geneutan timur teh. Mal bisa-bisa si eta teh rek makan domba aing. Buru-buru diamankeun ku urang. Mata santri rek dijadikeun murid-murid guru mursyid rek dijadikeun waliullah, diamankeun ku Allah, moal dicampurkeun jeung jalma nu hatena hubud dunya. Lain mengihan zaman fakir atau aing mah pangjeuh beunga nu beungan ya aja nu suhud nu fakir hubud dunya ya aya boga hayam inget geus kana muning ieu teh muningeun hayam sabab belum muning anakna padahal dicekal ieu teh bakal jadi hayam bakal jadi domba bakal jadi muning sakieu jadi pikiranna geus kana muning mataknya ahna kana anak hayam teh sabejan kana muning sing ampun jalma anu hatena zuhud rek nu beunghar rek nu fakir moal dihalangan ku Allah campur jeung calon waliullah moal mata tong sieun jalma pada beunghar aya rek muka oh lu tau ek anu fakir cek puguh pokona mah pasrah ka Allah Gusti ulah didekatkeun jalma nu hatena teu yang hareup ka Allah sabab abdi bisi kapangaruhan gitu. Ari campur jeung lu buduk mah bisi milu buduk. Ah gitu kan bae anu bolan loba duitna kajen. Asal hatena syuhud moal dipisahkeun ti guru mursyid ti jalma-jalma nu calon wali moal. Ya kan. Jalma mah icikibung dina agama tapi hatena tujuan dunia. Lila-lila ku Allah dikaluarkeun bareng jeung abda dunia. Jalma yang cikibung dina dunia tukang usaha tapi hatena tujuanna ka Allah. Hatena pinuh ku agama. Sanajan abna dunia diraksa ku Allah hatena moal hubud dunia. Lila-lila ku Allah dikaluarkeun ngahiji jeung ahli agama kan. Awas, matak loba anu beunghar campur jeung para ulama loba. Sabab tadina tina dunia lain keur kamegahan manehna tapi keur bekal ibadah ka Allah. Matak dibuktikan nu beunghar deukeut jeung ahli agama jeung ahli Allah. Tak gitu sih. Urang cicing di masjid tujuanna dengan duit. Insyaallah lila-lila eureun buat masjid mah. Sabab bayang duit teu kaharti saeutik kitu dah. Buruhanna bener. Icikibungna agama ari tujuan kana dunia mah tetep ku Allah dikaluarkeun kana dunia. Sanajan manusianya lamun tujuanna Allah ku Allah dihijikeun jeung ahli-ahli Allah. Ah gitu. Nu penting innamal a'malu bin eta. Teu kudu diteurehan. Nu penting mah Gusti, abdi Gusti, ahli Gusti. Deketkeun jeung abdi supaya naon mangaruhan kana naon? Kana balik ka Gusti. Nu matak nu kadua meunang ilmu ti guru mursyid. Tahapan eta. Rek nepi ka ibadah husul teh kudu ngaliwatan eta heula. Jadi kuncina hiji guru lamun teu mun guruna teh mursyid moal meunang ilmu nafe. Sanajan bisa salat moal bisa usul hatena ka Allah. Sabab moal bisa ikhlas dina amal. Ujub riya dina amal. Tujuan kalian Allah. Sehingga tadi tujuan kalian Allah sanajan tukang ibadah eureun ibadahna ngahiji jeung abna dunya. Aya santri tibu budak ngaji nepi ka kolot pas kawin urun ngajinan nepi ka modar teu fungsi ngaji. Kudu mah tukang ngaji bare mah kudu getol geus kawin teh. Ayo jadi eureun.
Tapi aya jalma anu tara ngaji geus kawin papangjang kiai jadi tukang ngaji husnul khotimah alus eta mah sanajan lingkungan anu tara ngaji tadi sababah tena aya tujuan ka Allah. Nah maka Allah nulungan dipalihkeun jeung guru mursid. Sing ingat guru mursid teh hiji jalma nu diutus ku Allah keur ngabimbing urang taroki jeung suruh ka Allah supaya jadi wali Allah. Allah teh mere guru mursid maka urang kalah mere nu sasar teu ditulungan hakikatna ku. Kahiji mah guru mursid. Katilu amal ari ikhlas teh ingat niat kumaha ilmu. Lamun ilmu na manfaat maka ibadahna ikhlas. Lamun ilmu na teu manfaat mal ikhlas saja bisa ibadah. Oh iya aing jo di tukang salat. Nya salat mah bisa, loba salat mah bisa. Loba salat bisa, tapi mau usul latih ka Allah. Sabab guruna teu mursid, jadi teu mursid ilmuna teu manfaat. Jalma nu ilmu teu manfaat moal bisa ibadah usul. Sabab ari ilmu manfaat hakikatna makrifat ka Allah. Mata hakikat niat ikhlas teh makrifat. Ari dohirna niat ikhlas niat anu gede. Niat besar. Niat besar teh tujuan ka Maha besar saha Allah. Maka karena ikhlas semata dak Allah. Mun dina salat teh nu karenet ku hate salian ti tujuan ka Allah. Ta eta ikhlas ya. Ibadah ikhlas sing ingat amal soleh yang ikhlas melahirkan energi spiritual. Tahap katilu Allah ngajadikeun jalma anu guruna mursid bari meunang ilmu ti guru mursid bisa ibadah ikhlas. Di mana geus ibadah ikhlas lahir energi spiritual. Non energi spiritual hidayah. Petunjuk nu datang kana sir sehingga jadi ahli usul. Hidayah. Eta energi spiritual. Jam'u, tajalli, wusul, energi spiritual. Nu ibadah bari hatena semata dat Allah ikhlas, kena di ahli wusul. Gitu kan, ibadatul waslah. Kulantaran unggal amal ikhlas. Tungtunganana kumaha? Allah ngadatangkeun energi spiritual. Naon? Hidayah. Naon? Waridul waslah. Naon waridul waslah teh? Nur ilmu Allah atawa nur hak, nur dat Allah. Jadi nur dat Allah datang ke hati. Nur sifat ilmu Allah, sifat Allah datang ke hati. Geus datang nur sifat ilmu, memungkinkan nur sifat ilmu. Allah. Tuluy nur dat Allah. Tumatak tahap kaopat jadi ahli ibadah anu usul. Kaopat ibadatul waslah. Jadi terakhirna ibadatul waslah melewati 3 tahap. Hiji boga guru mursid, kedua menang ilmu ti guru mursid, katiluna bisa amal ikhlas, sanggeus amalna ikhlas, Allah ngadatangkeun waridul iqbal, hidayah, jam'u, usul, musyahadah ka Allah. Jadi ibadatul waslah, ibadah usul. Tujuan Allah nyeun jelema digelarkeun di muka bumi ieu supaya jelema ibadah usul ka tepi kana tujuan Allah. Mata kulantaran nepi kanu dimaksud ku Allah balik kana ridona Allah asup ka surgana Allah. Lebih mah bahasa santri. Namun ek disederhanakan bahasana bisi lain lareupeun kiai ngajina. Ulah make bahasa nu bieu. Ulah make bahasa nu bieu. Layas dulu amalum ila min ba'di salasin ya. Amal teh ngaliwatan 3 tahap. Moal dohir amal kecuali sabada anu 3. Hiji kanyaho, kahayang, kamampuhan. Sederhana.
disederhanakeun ari kalain ahlul kitab mamacana kanyaho ilmu kahayang niat sabada dohirna ilmu yang kuat akan melahirkan niat yang kuat. Katilu kemampuan. Beri kemampuan mah teu kumaha awak. Si sok puasa, hari puasa kumaha awak. Congkung badag wah kuat di puasa. Dia mau pecek rek leutik asa moal kuat, tapi tibalik. Kalau bisa ngangkat sakintal, awak kerja jangkung badag jam 10 jujungkelan. Jadi tulungan ku Allah. Sabab awak niat rek puasa. Anak niatna, budak leutik nu geus dididik ti bubudak milu salat jeung anu jadi kolot. Aya pan budak nu sok dibawa salat ku kolot? Oh aya. Mun budak mah ulah sok dipuji. Aya budak kiai. Eta mah ari tahajud sok milu. Salat milu. Bapakna salat sunat salat tukang deui. Dipuji ku santri. Ujang aya getol salatna. Salat deui gitu. Dipuji deui salat deui ceurik. Geus dididik ku kolot ti bubudak. Jeung aya darah anu kuat. Makrifat ka Allah. Budak leutik bari begal kuat pisan. Bari begal lusar kalau kita buka ku indungnamu. Ya, sok we buka dibejakeun ke kababaturan mama puasa we da teu nyaun ieu moal. Kita bohong ku indungnamu. Geus yakin kuat. Mata niat yang kuat akan melahirkan kemampuan yang kuat. Kanyaho kahayang kemampuan. Itu ari kanyaho naon diartikeun anu bener mah kanyaho teh ma'rifatullah. Allah mare ma'rifat. Geus ma'rifat aya kahayang himmah husul diterapkeun ka urang mah. Jadi kahayang teh himmah husul. Ma'rifat nu tadi ma'rifat nam, Allah mare ma'rifat nam. Tuluy datang kahayang himmah husul. Timbul idtiror. Oh, maka lahir kemampuan. Naon lahirna kemampuan? Sanggeus datang warid. Matak amal soleh yang dikerjakan dengan ikhlas akan melahirkan energi spiritual. Naon kemampuan? Sanggeus kuat hatena yakin ka Allah, ma'rifat ka Allah, timbul kemampuan anu hebat dina ibadah ka Allah. Tidak mengenal Allah. Gitu. Jadi ulah salah milih guru. Jadi mimiti nama salah milih guru. Salah milih guru teh hakikat jalma nu teu ditulungan ku Allah. Sanajan hayang bener jalma salah milih guru. Wah, mata cek ahli tasawuf jangan ambil ilmu dari 5 golongan. Hiji, jangan ambil ilmu teh ulah ngaguru. Hiji ulah ngaguru ka juhala. Juhala teh mana? Nu bodoh, nu teu nyaho. Diajar nyaho Allah kan teu nyaho Allah, rima. Diajar alfiah ka jalma nu teu apalem jurumiyah acan. Jangan ambil ilmu dari orang yang bodoh. Cek ahli tasawuf dia. Kedua, jangan ambil ilmu dari orang majhul. Orang majhul itu mana? Nu teu puguh guruna. Aya jalma sok teu puguh guruna. Nu puguh guru mah, guru mursyid, guru puguh. Ya mah guru semarangan guru, asal pinter di guruan. Orang majhul di mana? Guru anu teu mursyid. Pula di guruan jalma teu puguh gurunan. Matak aya sanad guru batur mah ti rasul ka sahabat ka tabiin ka atba'ut tabiin terus ka dieu ka guru lebih bae ka guru urang. Pogo sanad guruna. Ki Musadek
di guruan ya. Pada puasa 40 poin lagawir. Hari balik ke Nabi di guruan. Bertemu ke guruna. Dulu ahli bidah, jangan ambil ilmu dari ahli bidah. Cam sasar akidahna ahli bidah. Ulah guru ka jalma anu sasar akidahna. Guru dina ilmu zahir ge lamun geus nyata sasar akidahna mal berkah di guruan kurang. Ngaji guru bilang ngaji alfiah nyata sasarna akidahna entong di guruan mal berkah ka urang. Pinter tapi orang mau bisa amal ke. Sabab henteu barokah ilmuna, henteu manfaat. Ahli bidah di guruan sanajan pinter entong. Mana ahli bidah teh? Jalma nu sasar akidahna. Termasuk anu sasar teh mana? Jalma nu salah niat. Sama sasar. Jalma salah niat, ngawuruk kiai salah niat, tidak meluruskan niat. Malah berkah ilmu semua. Mata kewajiban guru nu pangheulana rek ngawuruk ngaluruskeun heula niat. Ngaduakeun santri ngaluruskeun ni muga-muga Gusti. Nu bodoh nu pinter, nu loba dosana, nu sedik dosana. Sebutan terus. Bukakeun hatena pikeun narima ilmu ti Gusti. Jadi urang teh nepikeun ilmu Allah. Sabab urang keur nepikeun ilmu di hadrat Allah. Minimal di alam amrun wa nahyun. Buka safa ke alam kursi. Kursi teh alam amrun wa nahyun. Lamun teu inkisah para kursi, engke ilmu nu ditepikeun rasa ti kuring. Ilmu ti aing. Sia teh geura salat. Waduh sia kehet teu taat ka aing. Ari salat taat ka urang Allah. Kita taat ka aing sia kehet. Tapi lamun nyaho teu taat ka Allah, jangan salat. Kalau ngalewas, keheul mah. Wah, didoakeun Gusti beri hidayah ka jalma. Diajakan ku aing teu daek salat. Mun diusir goblok sia satrinya cenah. Wah, didoakeun malah ngaku guru mursyid mah hina dirina. Kurang berkah aing ilmu ku budak eta gitu kata didenge ilmu aing saking kurang berkahna kurang usul lain. Jadi lain salah budak. Mun nanyakeun sia budak sakit. Di parabanaon sia teh ka aing mantap. Jadi urang teh ngajakan salat teh perintah urang salat teh juga. Tapi ingat budak dititah salat si diajak nuturkeun perintah Allah, ngajunjung tinggi perintah Allah. Tadaek ulah nyalakeun batur lain budak nu teu soleh. Ilmu aing nu kurang berkah. Istighfar deui. Jadi guru teu ditaatan ku santri teh lain guru ku santri eta guru mursyid. Mun lain mursyid salah niat kok teu ditanya kunaon parang ngaji sia teh pusing. Kudu mendoakeun lain kagapeuh ka. Bener kan? Kos datang capek dicarikan pemajikan, nyalahkan pemajikan paling ngeunah mah. Maneh teh diurus ku aing ti baheula. Titah ngaji sia teh tertinggal. Hikam dibawa lah kalakuan juga kitu. Ngeunah nyarahkeun batur. Di batur ya ahli musuh mah di mana aya makhluk nu jadi mararat kana dirina tekadkan timbul tina dosa anu teu istighfaran. Geus kitu. Duh, aing aya dosa anu teu istighfaran. Teu puguh-puguh aing dicarekan ku pamajikan. Padahal mah sok soleh majikan lain teu janji nyarekan. Lain salah pamajikanna, salah uinggil. Astagfirullah. Langsung istighfar. Istighfaran dari serangan. Dan kalau majikan istighfar sia. Ngeunah ngalakeun batur, ciri lain mursyid minta istighfar ke batur. Terus Pak, lanjutkeun sok era ari sih. Karasa teh mursyid mah teh lebaninya teh. Yo lakukan batur betah. Makalkan nikah, besar balik. Lu mata. Ari jalma anu nyaho Allah mah tahu diri. Eta tahu diri. Pamajikan aing mah anak kiai. Ieu teh coba menang milihan di pesantren teh anu jago-jago jawab. Nalar alfiah gitu. Ieu teh jadi nyarekan ka aing, lain salah awewe, salah aing. Matak astagfirullah. Aya dosa ieu.
Batak ingat dirinya. Husnudon ka Allah. Ngelingan uing supaya istighfar tina dosa. Oh, ha? Dagang tadikeun payu, istighfar terus. Jadi solusi pikeun jalma nu susah mah istighfar. Apa? Teu kudu riweuh kunaon aing kudu make ieu dagang tadikeun payu, batur payu aing teu payu, kudu meuli apal jin gitu. Meuli tali roma juga da itu. Alah kaaprak-aprakan kebetulan aing. Oh, adan bu hirman nulis dosa nu ngalangan mah ngaji batur paham aing teh dekeun paham masalah lain guru nu beulak aing loba dosa teu istighfar mata kalau mun sifatan arifin sifat mursyid di urang istighfar mujahadatun nafsi bari istighfar jalan teu kudu susah sarwan kaopat ulah ngaji ka jalma pasek nu rampus kana dosa geus nu matak sifatan mursyid nu kahiji sholihin soleh guru mursyid soleh teh mana semangat ibadah sieun ku dosa tak sieun ku dosa lamun boga guru rampus kana dosa mundur lu minta mursyid tu kahiji gitu soleh lah Pajir soalnya, pajir teh, liwat batas, resep ngelanggar batas Allah, pajir disebut. Nah sebabnya, sanajan pinter berpasai, mal berkah ilmu nak kosal bidran itu tadi. Ya maka halangan aku dosa naon, dosa anu dohir. Ari ahli bid'ah mah kalanganku dosa batin salah akidah. Mentak ahli bid'ah mah boro-boro percaya datang hungkul bari teu percaya ka imahna 40 poe teu diterima amal ibadah. Puri-puri penting tong deket-deket ka ahli bid'ah. Datang hungkul nincap imahna ulah mantak jauhan ahli bid'ah mah. Teu diterima salat 40 poe rugi. Teu salat aing teh. Coplok iman ge. Hari sholat tu diterima, buru-buru tobat. Salat gican ditobatan, ayah anak diukur ke 40 poin. Malam berkah. Kalimat, jangan ambil ilmu dari orang yang mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Sanajan aya anas Quran jeung hadis lamun teu kaharti teu nuturkeun ulah guruan geus. Jangan mengambil ilmu dari orang yang mendahulukan akal daripada nas Quran dan al-hadis. Dan ijma ulama. Nepi ka ditarjeh heula. Cok Imam Syafi'i salatul lailna Rasulullah kieu ulah aing seperti kahdi ulah anu geus aya contoh ti Rasul tah ti lima ieu nya kade sing hati-hati ieu nu lima juhala majhul ahli bid'ah orang fasik nu ngaheulakeun akal mandirikeun iman kitu cek urang mah panaya dina tuntunan Rasul mah ini tukang udah gua angkat. Iya, tiku iman. Sok salat subuh 2. Ada horo apa? Ada dengan nama dibalikkan. Horo 2. Subuh kalau sausnya 2 itu. Kepikir kotaknya, entah. Orang mikiran otak itu bilang bisa. Nas Quran jeung hadis. Aya nas Quran jeung hadis kita dipake, ari akal teu ngarti mah. Goblok itu memang terkenal. Nggak kayak akal manehna daripada ajaran Allah. Nu matak lamun boga akal teh kudu diurus. Ngan ulah dijadikeun imam akal kade. Akal letiko maksudna ulah dijadikeun imam. Nuturkeun akal letiko mah sasar hirup mah. Kudu nuturkeun mana? Hate nu ma'rifat ka Allah eta disebutna hate.
Akal alus, hate alus. Nu matak saur Rasul aya opat nu dibikeun ka anak Adam eta teh permata kahirupan anak Adam. Mana opat? Hiji akal. Ingat kade. Kahiji akal. Kadua hate. Akal, hate. Katilu jalma boga akal, boga otak halus. Jalma boga hate halus. Jalma boga kaera halus. Jalma boga amal soleh halus. Aya jalma nu pikakeul ku balas amal soleh. Oh. Otak halus jalma pinter otak kudu. Tapi senajan sapinterna otak ulah dijadikeun imam. Imam mana hate nu marifat ka Allah. Amal soleh imamna hate nu marifat Allah. Waktu amal soleh hate marifat ka Allah. Kaya ge era ge timbul tina marifat ka Allah. Hate ini jadi tamana hiji. Akal otak alus lamun dimakmumkeun kana hate nu marifat ka Allah. Lamun otak dimakmumkeun kana nafsu, wah geus. Mun otak teh dimakmumkeun kana hate, ieu otak teh manbaul maasi, tempat kadorakaan. Sumberna doraka mah tina otak. Kade mata ulah waka atau boga budak pinter, bisi hatana goreng. Engke teh pinter kebalingan, boro-boro batur bapana ge beak di pinteran. Budak pinter tapi teh ban ulah waka atau boga budak cerdas. Oh hebat apa ieu cerdas. Malah mah aya nu limpas, pinter teuing jalma ngegiclok jadi edan. Limpas itu cek batur. Anu jadi edan teh otak pinter teuing hate teu bisa jadi makmum, jadi imam. Wajib akal natikoh urang dimakmumkeun kana hate nu makrifat ka Allah. Jadi kecerdasan urang teh dipake ngabukakeun perkara anu teu paham urang dina perkara anu alus. Coba. Otaknya apa sudah gagabah. Hayang bodoh mah belegu gitu. Pinter otak. Ngan eta akal teh ruksak. Aya nu ngaruksakna kana. Allah ngadamel nu alus, tapi Allah ngadamel anu awon. Jadi itu tulus alusna. Nu ngaruksak akal naon? Godob ambek. Mata kula loba ambek, ruksak akal. Jalma pinter ge ari geus ambek mah juga belegu. Tak ulah ambek, jaga ambek. Al-ghadbu yuzilul akla. Ari ambek ngaleungitkeun akal. Eta jalma pinter, profesor aja pas ambek mah juga jalma bodoh anu kelar SD kelas 5. Teu guna akalna teh nalika ambek. Kedua, hate. Hate teh hebat, mun makrifat. Tapi lamun hate pinuh ku syahwat nafsu mah cenderung kana perkara nu bangsa manawiyah. Hayang muka sapa? Hayang naon si sok ni? Hayang bisa hiber, marabatur suryono. Cenderung kana ilmu, tapi ilmu nu teu dipake jalan usul ka Allah. Eta syahwat nafsu na dina hate. Namun syahwat nafsu aya dina akal urang, akal natiko cenderungna kana perkara nu aya di dunia. Hayang mobil alus, hayang imah, hayang bunghar, hayang naon baju alus. Dahareun anu alus. Ta eta otak cenderung mun dipimpin ku syahwat nafsu. Tapi lamun syahwat nafsu na hate cenderungna kana manawiyah. Hayang usul, hayang. Tapi usulnya ke surga. Di surga, nuhun di surga mah teu da. Tah eta hayangeuna. Nu hayangeuna teh nafsu. Lain nemongkeun sifat keabdian ka Allah, tapi hayangeuna. Jadi ibadah nu diparentah ku Allah dipake jalan pikeun nyumponan ka hayang nafsu. Mata keur salatna ria akhirna. Hate ruksakna kurang ku hasud. Ku hikju. Ngunek keheul ka batur nyen dosa ka urang matak ulah
jalma mukmin mata raya hikdu. Nu tadi ge kasalahan. Boro-boro batur nu nyarekan kong batur. Iya nu kurang, nu biasa sok soleh ka urang nyarekan. Mata kana daya hikdu. Tangtu timbul ieu teh pangeling-eling ti Allah, pikeun istighfaran dosa nu can ka istighfaran. Ari dielingan kuduna bunga ka susah. Jangan salah ke Ciawi maka dia kalau nuak congking mereka belum gimana. Delingan Allah ngadamal istri orang ngamuk ke orang keringalingan istighfar dina dosa. Nu teu daekeun di istighfaran kumane. Mata geus cik ahli-ahli anu paling terhadap mah sekali usul. Mun aya makhluk nama batur teu pugu-pugu nyarekan. Batur teu pugu-pugu ka urang nyeun naon ngarugikeun. Batur teu naon pokona mah mun aya makhluk Allah madarat ka diri urang geus ieu teh kita istighfar ku Allah tina dosa nu teu ka istighfaran long mikir dosa naon aing buat dosa kata tangga aing keur liwat pas lek salat lohor tatangga keur moe pare ceuk na hate urang teh kolot-kolot lin mikir deuleu aing ora keneh ka masjid nah ari jaga cepluk ka gedung dosa eta dosa laga gaba di istighfaran ente balik sholat asa alus istighfar tadi asa dosa ente cek Allah ku aing pamajikan sia deuleukeun edan teu buku datang kapan ribu ngarumpuyuk ditambali ku pamajikan tegas husnudon tali marifat hasud hikdu ngunek-ngunek jeung hasud ari hasud teh kumaha agak ampang ngasih dulu jalma nu keul ka jalma nu ngeunang nikmat atawa hayang leungit nikmat batur eta hasud diarna itu batur nu meuli motor urang teu bisa molor hasud eta mah ari hasud aya sabaraha tingkat kan hasud bejakeun ulah geus lohorna hasud nu kahiji hate keul gaya reaksina naon? Mata kalau diceritakan wah si anu menang anu ai beungeut teh beda. Hate keul tapi mun ngaduakeun goreng ngobrol goreng. Hiji kan? Bisi aya di urang geuat piceun. Tar ngobrol ngan bulut beda. Lamun dibajaan ku batur teh. Hai. Hate keul. Kadua, tingkat kedua hasilnya. Stadium 2 lamun tumor teh gitu mun kanker stadium 2 ya beuki parah gitu. Kumaha lisan komentar goreng dibacakeun ku batur si anu menang nikmat kieu wah usaha hebat atawa napi naon lulus ujianana atawa napi budak si anu mah pinter komentarna sud tah keheul hate modal kana lisan lah sakit gitu wae pinter batur loba lu lebih pinter banget di stadium 2 ya sampai dah katilu ayo nama lain komentar lisan sakusuk ngagorengkeun jalma nu dihasudan mit jalma dia sudah bijakeun ka batur si anu menang untung teh muja bisa apa we eta stadium 3 eta stadium 3 bisi teh nyaho mah eta kiai maju teh aing ge nyaho ka kanuragan padahal itu apa mana tebet-tebet tahan apa batur 5 menang 5 eta stadium 3 geus beuki parah eta mah kudu di mandian bawa ka guru mursyid mandian itu dicicil jeung sirah lain di mandian dibawa sina di mandian bagian sina ngaji ke guru mursyid si akang masalah wae kana bisi bawa budak pangmandian kuno tapi juga mali teh cari ari cai teh ilmu dape datang ke bawa ke guru mursyid sina dididik
Loba nu jadi wali jalma anu baragajul tadina. So, seperti Fudail bin Iyad diceritakan tak kemarin dibacana hikam. Loba nu jadi wali tukang bobok, tukang taruh. Karena lu ikut. Lebih ke panggil wali jadi wali Allah. Seperti Sunan Ampel. Karena itu saya urut preman. Tukang todong pas nodong waliullah. Jadi kuali nanjang nodong. Butuh duit, tuh duit aja. Ditunjuk buah kaung jadi emas kabeh. Wah regog langsung bang. Lain regog jangan tulus nodong. Tapi rek nodong na. Nodong ilmu na. Aing ngapegal uang penting teu mahe wae duit. Lamun nuyuk biji perkara jadi emas mah mahi juga jadi. Kerja batu segala sirah. Jadi inten siap. Jadi cua. Rek mulai mobil Mercy. Tunggu nyok wae. Lahari kamu. Jadi emas ya. Cek eta begal. Aduh aing mah yang ilmu na. Wah mah tulus. Kunaon jangan ulang mah tulus. Wah cen. Kunaon gitu hayang ilmu. Bener kalau sanggup tuturkan. Tuturkan. Geus nepi ka dinya ka tempat Sunan Ampel lah. Kali cenah tanah. Jangan pacu. Gali dah. Ari geus digali asup sih aja. Asup urugaan. Jadi wali Allah. Si orang teh dihukum dah kata ku Allah. Geus asup cirian ku Ampel disebut Sunan Ampel. Tinggalkeun we, geus 3 tahun leuwih. Ingat, aduh aing ngubur jalma. Balik deui tuluy dibuka. Ulang ulah sing jadi kiai ge ulah tuturuti modal. Waktu mah wali nu ngubur teh. Diteang teh hirup ke manggeus rapat ya. 3 tahun leuwih dihukum sinu teu dahar teu naon sok. Hakikat ti Allah guru mursyid ulah kagapa. Hukum ku aing sih. Itu cukup segitu, wah perjalanan panjang kan. Tapi kan jadi waliullah, malah putra Sunan Ampel jadi wali. Oh kan. Sunan Bonang, Sunan Derajat, putra Sunan Ampel. Jadi wali, hebatnya. Urut Jeger jadi wali, anaknya jadi wali. Bangga ka Allah, rek sakumaha wae dosa nu dibawa, asal mawa hate anu nauhidkeun Allah. Dosa macik Allah diampura ku kami sapih nu dunya oge sen. Asal lah musyrik eta mah geus balik ka Allah. Nah gitu stadium 4 geus leuwih. Stadium 4 nya. Stadium 4 mah jalma hasud. Nyeun rekayasa pikeun nyilakakeun. Sok liwat ka dieu euy. Make mobil ku aing dieuran. Nah, itu stadium 4 musribu ka tidak hasud begitu. Saking hasudna nepi ka jalma anu boga nikmat teh dipitapakan kumaha dicilakakeun. Kita dibunuh ka batur dibayar kumaha. Atasnya dipaling. Si eta boga mobil alus, kaheul aing. Kita we garung sih. Bejaan ku aing. Nah, eta stadium 4. Geus parah geus ka dieu. Mun boga anak itu ringkus asup anterkeun ka guru mursyid insyaallah jadi waliullah. Yang penting mah moga-moga ngasuran diberkahkeun ku Allah. Amin. Ulah wa kadimautan salagi can jadi ahli usul maka Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalli wa sallim iman ala Ahmad sholli wa sallim iman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wajada wal ali wal Ahbasinaran salam
mugi tetap salamina rahmatina dan salam mugi tetap salamina ka Nabi Muhammad sareng kula wargina sareng wargina salli wa sallim iman ala Ahmada salli wa sallim iman ala Ahmada wa sallimna minal afati wal balwa wa sallimna minal afati wal Gusti nyalamatkeun abdi sadaya mugi Gusti nyalamatkeun abdi sadaya tina pancabaya sinaran cocoba tina pancabaya sinaran cocoba Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Video. Nek, bisa deh ya. Bentukin deh. MP3 namanya. MP3 na. Yang suara naupel. Ya. Sempatan tadinya. Kita ngiring sawah seorang teh. Video di video. Saya Kang Hafid Junior. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. La